Hayo 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 hayo. Ha bro. Hayo ha, tas sinut hayo. Tahu kata kau suka usah sesarua, kau sekalian share. Ha buru. Ha buru ada. Buru ah. Woi, badan aduh apa kabel aduh subhanallah. Apa ya? Warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat Bu? Can tunduh ingat malam Jumat. Pun bojo tadi geus dangdang ulah poho ulah penting teuing kebenaran pun bojo teh awewe. Alhamdulillah wa syukurillah di Benpok mah nu hadirna sempet luar biasa. Ngan ngajawab salamna masih kene sapar. Biasa anu teu wajib ngajawab salam teh di antarana jelema tore. Hiji jelema berarti lamun ayeuna aya nini nu teu ngajawab salam eta teh nini. Lamun aya aki-aki teu ngajawab salam berarti eta teh aki-aki. Di mana-mana aya parawan teu ngajawab salam eta teh berarti parawan. Di mana-mana aya nu bujang teu ngajawab salam berarti eta bujang. Amin amin. Nu kaduana nu teu wajib ngajawab salam teh jalma nu keur modal. Nuker bodoh teu wajib ngajawab salam berarti di mana-mana lamun aya nini teu ngajawab salam berarti eueur ngaji modal. Nu katilu jalma anu teu wajib ngajawab salam teh jalma anu paeh. Berarti di mana-mana lamun aya aki-aki teu ngajawab salam teh aki-aki paeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akraman nabiyyuna bil Isra'i wal Mi'raj. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sahibil lawa'i wa taj. Wa ala alihi wa sahbihi tabi'ina lil bayyinati wal hijaj amma ba'du. Dipayun anu pusimpun dipika hormat kagersana ketua panitia nujenenganana Bapak Nata Wijaya teruskeun atuh Wijaya naon Wijaya Kusuma beserta para pemuda dan pemudi yang alhamdulillah pada malam hari ini acara sukses luar biasa. Tapi kalaupun lagi haruhung di leluhur Kembang menang di mana nih kemang? Coba lihat teh kemang juri kafe dari di makam ya. Cai ngajejer, nu herang hukum. Alhamdulillah. Ieu teh di uing masuk di jen ubar. Kamari Bu karyawan MCA kasurupan. Diberi cai. Cagur. Berarti lamun uing diberi cai ieu uing keur.
Alhamdulillah wa syukurillah ya perjuangan panitia luar biasa. Ya teh pengorbanan teh luar biasa panitia. Seminggu sebelum acara sudah berputar mencari dana, terus keketrok tiap pintu. Ketrok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Badai naon Kang? Badai Rajaban. Di mana? Di Masjid Maya di pasar. Manggil aja kan? Atau manggil, manggil biduan. Sorodon 2000. Sabari kucel. Soek. Ningang weh malam Jumat pas hadir. Dibawa aja icu-icu nak habis. Kayak limaan hadir nate di. Terus katingali atuh harga aqua gelas ke 500 perak harga nate. Hari sodako 2000. Hari hadir 5 orang. Baraha coba kira-kira 2005 untung rugi. Panitia marugi sian untung biar geus beres dana na aya diberesan panggung geus digieun sosisem geus disewa ajengan geus dipanggil mikiran keur nyuguhanana komo usah-usah dihama dan ngarepkeun amplop we nya alhamdulillah mikirkeun keur nyuguhanana sieun teu kasuguhan loba jamaahna sieun teu kajometan maklum bari ibu-ibu mah sok cerewet lamun teu kebagian jomet teh tinggal waktu undangan ke onangan lamun ka onangan lipat we medok lipat medok aduh bedakana ai tas bararadang geus duheuh geus we tepi kana ka onangan barasmanan gue pula gatana piring usina metu kos busuk tapi kalalap-lalap baru lupa diterapkan didinya loh dengan efek balik lu tadi natas kusina kosmetik teh kusina teh bolu cau baso diasupkeun tapi kadang sapotong teh diasupkeun aing kayak gitu saking tapi alhamdulillah ibu-ibu mah berkahnya ibu-ibu berkah luar biasa beres reker aya jamaah pokona mah dijamin kasubuhan kobok ilahi sen mah panggedena domet mah gitu aya teh musim hujan panitia jadi pikiran deh sieun hujan panitia malam Jumat biasa sok hujan untung we kawakuseun ku uing wa lamun acara mau hujan wayah ngalabakong talian ku benang gantungkeun kana ruang panto insyaallah moal turun naona jadi lain hujana nya alhamdulillah urang doakeun ieu panitia sing panjang umurna barokah rezekina barokah rumah tangga na amin ya robbal. Para ahinal kiram guru-guru simkuring di reng-rengan MUI oge diham oge ahinal kiram setempat anu teu biasa disebutkeun hiji-hijina sebab teu warawuh kabeh ieu teh waktu saya teu mere data atuh da ka uwi aparatur pemerintah Bapak RT Bapak RW nyonoknya mana Pak RW tadi mah aya Pak RW ya Bapak RT Bapak RW Bapak Kades sok sanos diwakilkeun ka MUI luar biasa tadi pidato nya nya ganteng pidatona maneh nyakalna teh suarana teh goreng patut alhamdulillah mudah-mudahan urang doakeun para pemimpin urang sehingga jantankeun pemimpin anu adil tur bijaksana nu nyaah ka rakyatna amin ya robbal alamin. Para bapak para ibu kajeting wing nantu aya duit tes sok aya kacepet ya bapak ibu
rahimakumullah, luar biasa pada malam hari ini bergairah. Sebab ada acara yang paling penting, Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak lain dan tiada bukan untuk berpikir kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Isra wal Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa naik ke Sidratul Muntaha, itu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ilmuwan yang mana yang mampu terbang ke Sidratul Muntaha? Betul. Teknologi yang mana yang mampu membawa terbang ke Sidratul Muntaha? Itu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Mata yakin, kurang taklim, kurang ngareakeun Isra wal Mi'raj untuk mengagungkan bulan Rajab ini, mengenang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, barang ngomong kayak gitu. Digangis tunun can Bu, tunun can. Berarti kita kumpul di sini untuk taklim, tolak al ilmu habibul mukminin. Ilmu itu kekasihnya orang beriman. Ilmu itu pacarnya orang beriman. Orang beriman harus punya pacar. Siapa pacarnya? Yaitu ilmu. Di mana-mana lamun urang boga ilmu, yakin tangtuna bakal jadi mudah. Kusabab kuing ayeuna suara menggema menggelegar kusabab aya ilmu nah. Naon ilmu nah? Son tarikan launan. Kudu ditar. Dangdutan tarik adan. Dangdutan tarik adan. Kudu tarik. Ieu makan aki-aki adan subuh. Allahu Akbar. Allah. Di mana eta teh? Depok. Gak beda dari Al-Huriyah mah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Al-Huriyah dan Depok. Ayatnya jalan aja kalau dia teh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Al-Ajim lain Depok. Depok Manu tadi. Oh, dari Depok mah itu beda nak bedung lagi. Beda di Al-Huriyah maka bedug dage. Medit tuh. Udah latihannya ke saminggu ini. Adan kudu tar. Cicing arek nyangan pemuda kala cina adan. Ya mana pemuda? No bisa adan 20.000. Oh, mana siapa aing? Ya bro, no bisa adan. Terus saya. Tayo. Apa tayo? Hai bro ada. Untuk ayat kenanya. Ha bro. Hai.
share. Buru-buru. Habur ada. Buru-buru ah. Woi, badar apa kabar? Aduh, subhanallah. Apa ya, subhanallah. Aduh, kan dia mah kurang cium tangan lah, wih. Oh, dia mau subhanallah. Bocil. Oh, alhamdulillah. Subhanallah. Luar biasa buyur, luar biasa. Aduh, sepuik gitu. Subhanallah. Ayo baga. Siapa? Satu generasinya supaya alus adanya. Nu alus. Aduh, kan panjang tekan. Panjang te. Wadan. Oh, siapa? Ayo, Ayo, bro. Oh, ini yang nyaho lagi ada di dia. Ayo. La yuraddu doa bainal adzan wal iqamah. Tidak akan tertolak doa antara adzan dan qomat. Bila aku ada di sana kejong anjing tuh. Atuh menteri lain lepona nguruskeun volume sapekor. DKM eta mah wakusen cocokna teh. Aya menteri mah cocokna teh ngadanaan masjid. Terus tuh menteri mah cocok nate ngabayar imam, bener pak? Lain ngoprek volume sapeker. Naon hubungan anak menteri jeung sapeker? Di mana-mana di Bempo aya anu ngadenge adan, pek ayeuna kabrasa keganggu, berarti eta orang Bempo keur kasurup bawa ka Masjid Al Hidayah kabeh. Urang ruqyah ku aing kabeh. Bener teu? Mata keburu atuh buka budak teh bisa-bisa adan aya ibu. Bener teu? Leuheung we lamun kitu hagalak adanan. Teu pemajikan amek-amekan adanan atuh. Ayo. Siapa yang mau adan? Bu, bahagia lamun anak urang bisa adan. Mungkin ibu dicalang ke surga pangpayuna kutu kang ada. Orang yang masuk surga lebih awal itu orang yang ada. Bahkan barang siapa yang ada 5 waktu berturut-turut maka dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang ada 12 tahun berturut-turut maka wajabatul jannah, wajib masuk surganya. Kira aku jajakan ke surga embung. Adan mata ngudungnya dilarang, dan keke pambung sok di masjid aya opatan. Kumah reaksi kita? Mangga sini payun. Ayo udah deh hemat. Naon maksudna? Terus Bu. Ayo kuning orang Depok di tes ada. Mana. Ayo jangan bener. Generasi luar biasa ya tukang adat. Ya. Ayo. Siapa yang adan? Abah Mirhaja sok adan tarawa euy. Kosong eta dulu uing Abah Mirhaja teh euy. Kosong adan tara. Ayo buru. Siap. Adan. Adan. Tadi tinggal cara kira-kira ada nanti kena doh. Siapa yang mau adan? Ada yang enggak? Ada enggak? Pak? Oh santri. Hai adan. Santri 20.000 ya. Ayo bro, adan. Sebab poin di bawah waktu kan sampai ke jam 11 kedeng dege beres ya 5 menit ya. Ada delas. Terus ada kurang las tuh jam 11 nya. Ini malam asik Pak. Woi, tepuk tangan.
Yo. Woi Pak Padir, luar biasa ya. Aduh. Bah, itu. Bukan itu parawan tuh. Kaset bagus. Coba kaset di kosi al ya ingat. Ayo nama ganti bu. Love story nih. Tiap-tiap opat tapi kajang genap. Ayo nanti si Kevin kurimu. Mudah nanti diculik. Neta tebusan, neta teh sabiriar. Coba ada bingung, ayo nanti doi. Si Ken. Ayo ditohana teh nama tete ya, ayo teh. Si Dita nya. Bogohin ke Bapak si Madinah. Dan si Bapak si Madinah mantul matre atuh. Tengah hero ibu gelis, sudah tuh. Itu sok nonton dah enak wet walaupun ada pemajikan nonton sok ngebaturan. Ayo Cak. Ayo. Pakai gitu kan. Ayo, Cak. Ada. Pak Ustadz ayo. Hah? Power. Ayo ada power segala sejam mah. Kunaon gitu power nak? Tidak ke? Hah? Pak Mutu. Pak Mutu. Ya, dicepengan ke Pak Ustadz. Hah? Enggak. Oh enggak, cenah. Malu. Tadi wae 20 salamat euy. Kantongan. Wing mic kita parawan we. Dari parawan Tara Adan bener teu. Dari parawan Tara Adan heuh. Tapi lamun ngadekeun adan sok aya doana, Bang.